Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ru'yatuhu alaihi salatu wassalam li rabbih azza wa jalla. Adapun ningalina Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam ka Allah azza wa jalla, fakhtalafas salafu fi ru'yatihi subhanahu, maka ulama-ulama salaf berbeda pendapat tentang ningalikna Kangjeng Nabi ka Allah subhanahu wa ta'ala bi'aini basarihi, dengan soca anu dohirna. Maka adapun perkara ningalikna Kangjeng Nabi ka Allah dengan soca dohirna, fa'ankarathu Aisyatu, eta diinkari atau tidak diakui ku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Amirin, sakumaha cariosan Sayyidina Amir, an Masrukin Sayyidina Amir nampi cariosan ti Sayyidina Masruk, annahu qala, bahwasanya nyana Sayyidina Masruk parantos nyarios li Aisyata ka Sayyidatina Aisyah, ya ummal mu'minina, wahai ummul mukminin, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, yakni Lailatul Isra'i fi halil yaqadati, maksudna ketika malam di Isra kenana Kangjeng Nabi teh keadaan gugah sadar. Qalat, teras Sayyidatina Aisyah ngawal, qaffa sya'ri mimma qulta, merinding bulu kuduk kaula kumargi nguping cariosan anjeun, ai iksya'arra sya'ru jasadi mimma talabta minni, tegesna bulu kuduk anu aya tina jasad kaula merinding. Bulu kuduk apa bulu romanya bahasana pokoknya sejenis gitu lah. Nu jelas mah Sayyidatina Aisyah tereuwas kaget kumargi mendengar pertarosan eta. Kemudian saur Sayyidatina Aisyah, salasun, ayat 3 perkara, man hadasaka sahajalma anu nyarioskeun ka anjeun bihinna kana eta 3 perkara, faqad kadzaba, maka sungguh eta si jalma teh geus ngabohong. Man hadasaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba, sahajalma anu nyarioskeun ka anjeun bahwa Nabi Muhammad telah melihat Allah, faqad kadzaba, maka sungguh eta si jalma telah berdusta. Summa qaraat, kemudian Sayyidatina Aisyah maoskeun surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Al-ayah maknane wallahu a'lamu bimuradi, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala perkara anu katingali. Wa dzakarul hadisa, kemudian Sayyidatina Aisyah neraskeun hadisna sampai selesai. Ieu mah hanya sekilas atau kutipan doang, teu lengkap hadisna. Wa qala jama'atun, sareng parantos nyarioskeun sekelompok ulama biqauli Aisyata, kana cariosan Sayyidatina Aisyah, wa huwal masyhuru, ari pendapat Sayyidatina Aisyah etalah pendapat anu masyhur, an Ibnu Mas'udin di Sayyidina Ibnu Mas'ud, wa misluhu, sareng pendapat anu sami sareng pendapat Sayyidatina Aisyah, an Abi Hurairah, aya riwayat di Sayyidina Abi Hurairah, annahu qala, bahwa Sayyidina Abu Hurairah nyarioskeun, innama ra'a Jabrail, pastina ari Kangjeng Nabi
eta hanya ningali ka malaikat Jibril alaihi salam. Wahkulifa anhu sareng pendapat anu meyakini bahwa Kangjeng Nabi hanya melihat malaikat Jibril hungkul ieu oge diperselisihkeun deui ku para ulama. Waqala sareng parantos nyarios biinkari hada kana mengingkarina ningali ka Allah ku soca dohir wamtina'i ru'yatihi fid dunya sareng tercegahna ningali ka Allah di alam dunia. Sanu berpendapat eta nu nyarios eta jama'atun minal muhaddisina nyaeta golongan ulama di para muhaddisin wal fuqaha'i sareng ulama fuqaha wal mutakallimina sareng ulama ahli kalam atau nabi ahli tauhid. Wa an ibni Abbasin sareng katampi cariosan ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya nyana ro'a Kangjeng Nabi ningali hu ka Allah biainihi dengan soca dohirna. Warawa ataun sareng aya oge riwayat di Sayyidina Atha anhu di Sayyidina Ibnu Abbas ra'ahu biqalbihi bahwa Kangjeng Nabi ningali ka Allah teh dengan soca manahna. Wa an Abil Aliyati sareng katampi cariosan ti Sayyidina Abil Aliyah anhu sumberna sami ti Sayyidina Ibnu Abbas ra'ahu bi fuadihi marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Allah dengan hatinya sebanyak 2 kali. Wa dzakara Ibnu Ishaq sareng parantos nyarioskeun Ibnu Ishaq anna bin Umar bahwa Sayyidina Ibnu Umar arsala ila Ibni Abbasin kantos mengirim utusan ka Sayyidina Ibnu Abbas yas'aluhu tujuanana dikenaroskeun ka Sayyidina Ibnu Abbas hal ro'a Muhammadun rabbahu apakah Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya. Faqala kemudian Ibnu Abbas nyarios na'am sumuhun. Nah etalah perbedaan pendapat tentang apakah Kangjeng Nabi melihat Allah dengan soca dohirna atau dengan soca hatena. Wal ashharu sareng ari riwayat anu paling masyhur anhu nyaeta riwayat di Sayyidina Ibnu Abbas annahu ra'a rabbahu bi'ainihi bahwa Kangjeng Nabi melihat Allah dengan soca dohirna. Ruwiya dzalika diriwayatkeun eta cariosan annahu ra'a rabbahu bi'ainihi anhu di Sayyidina Ibnu Abbas min turukin tina berbagai jalan atau di jalur riwayat. Waqala sareng parantos nyarios Sayyidina Ibnu Abbas innallaha tassa sanyana Allah parantos mengkhususkeun Musa kana Nabi Musa bil kalami kana berbicara. Wa Ibrahim sareng mengkhususkeun ka Nabi Ibrahim bil khullati dengan cara mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wa Muhammadan sareng ngakhususkeun ka Nabi Muhammad birru'yati dengan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hujjatuhu sareng ari hujjahna dalilna pendapat eta qauluhu nyaeta firman Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat An-Najm ayat 11 dugi ka ayat 13. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra
wallahu a'lamu bimuradih ma kadzaba henteu ngabohong naon al fuadu manahna Kangjeng Nabi maroa kana perkara anu parantos ningali Kangjeng Nabi afatumarunahu nah make masyakeun araranjeun kana ma alama yaro kana perkara anu parantos ningali Kangjeng Nabi walaqad sareng teman-teman roa parantos ningali Kangjeng Nabi hu ka Allah nazlatan tina balikan ukhra anu sejen qala al-Mawardi parantos nyarioskeun Imam Al-Mawardi kila dicarioskeun ku sebagian pendapat innallaha sanyanyana Allah qassama eta parantos ngabagi kalamahu kana cariosan Allah wa ru'yatahu sareng kana paningalina Allah baina Musa wa Muhammadin di antara Nabi Musa sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faro'ahu maka ningali ka Allah saha Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad marrataini sebanyak 2 kali wahakas Samarqandiyu sareng parantos ngisahkeun Syekh Samarqandi an Muhammad ibni Ka'b bin Al-Qurdi di Sayyidina Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi Warobi ibni Anasin sareng Sayyidina Robi' bin Anas anna Nabiyya sallallahu ta'ala alaihi salam bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila parantos ditaros hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah naha anjeun ningali ka Allah qala teras ngawaleur Kangjeng Nabi ra'aituhu bi fuadi kaula ningali Allah dengan hati kaula walam arahu sareng kaula henteu ningali Allah bi aini dengan soca dohir kaula ilaih dan seterusna sampai selesai ieu keterangan Syifaa'us Salifi keterangan ieu dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi tina kitab Syifaa'us Sarif janten kesimpulanana perkawis Kangjeng Nabi ningali ka Allah ulama terbagi 3 kelompok atanapi 3 madhab. Madhab anu pertama meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang Allah subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tokoh sentral tina mazhab ieu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalilna tadi tos dibacakeun. Madhab anu kadua meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Madhab ieu atawa kelompok ulama anu meyakini kana melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj tokoh sentralna nyaeta Sayyidina Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Urwah bin Az-Zubair, kemudian Abi Dzar sareng Ka'ab al-Ahbar. Itulah kirang langkung numutkeun pendapat Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dina kitab Minhaj Sarah Sahih Muslim. Pendapat anu katilu atau madhab ulama anu katilu lebih memilih untuk tidak memilih antara 2 pendapat di atas, imam memilih netral. Naon dalilna? Karena dalil-dalil yang menjadi landasanna dinilai saling kontradiksi satu sama lain dan tidak ada dalil yang bisa memastikan kebenaran dari 2 madhab tersebut. Iya oke, bukan numutkeun sama abdi, tapi numutkeun Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dina kitab Minhaj. Nya kitu deui numutkeun
Imam Abul Abbas Al-Qurtubi dina kitabna Al-Mufhim annahu laisa fil babi dalilun qati'un wa ghayatu ma ustadilla bihi lit-ta'ifataini dhahir muta'aridatun qabilatun lit-ta'wil wa laysatil mas'alatu minal amaliyati fayuktafa fiha bil adillati dunniyati wa innama hiya minal mu'taqadati fala yuktafa fiha illa bid dalilil qat'i wallahu a'lam bissawab.